Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Yasmin Hasna Amiat. Abdi ti kelas 15. Ayeuna abdi bade ngabacakeun sajak Sunda judul Langit Ceudem karya Sayudi. Langit ceudem karya Sayudi. Langit ceudem hate hiam. Hiliwir angin ngaberewit, angin tuhur nutup kujur. Mawa carita naraka bubuara nyesek dada. Hiji-hiji jarji jendela muka jalan kunang-kunang. Ngaplak dataran taraha digurat kudrat Tanggara Durmah. Langit ceudem hate hiam. Saha nu tandang menang, saha nu tungkul remuk. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.